Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sholatan taqtahli biha babari wa taisir wa taglu biha anni babasari wa ta'sir wa takunu li biha waliya wan nasir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. La haula wala quwata illa billah. Kadulur-dulur kurang sadaya anu di mana bae ayana, mudah-mudahan kurang sadaya kenging panaon tayungan Allah azza wa jalla dimudahkeun urusan urang, dicukupkeun sagala kabutuhan urang. Amin, amin. Dina dinten ieu sim kuring diserangan ku Abah Dulapi anu maksud sareng tujuan teu aya sanes bade nyaritakeun hiji jalmi ahli di bidang pelet karena melet awewe. Benar. Baheula Abah Dulapi aya hiji jalma anu ngaranna Ki Abrang. Oh, Ki Abrang. Ki Abrang. Ngaranna mah. Ngaranna eta jelema ahli pelet. Oh, gitu. Setiap awewe anu dipake kahayang ku manehna, anu penting asalnya hukang ngaranna. Selalu benang bae eta ku Ki Abrang eta. Heeh, pelet tak jatuh tong paling papata. Eta loba korbanna ku manehna eta, tapi ari manehna eta boga pelet, henteu jorok Abah Dulapi. Oh, gitu. Setiap dipelet ku manehna benang langsung ditika. Oh, ditika manehna mah. Ditika manehna mah. Oh, benar. Jadi geus loba eta anu istilahna benang ku maranehanana, istilahna. Dan dasar ku pelet ku manjur teh hebat pelet manehna. Benar. Jadi meureun aya anu kira-kira main istilahna satuju eta hiji awewe ku mainna. Diteruskan ke satu jumlah paling ge mainna istilah geus sampai pegatan, tapi lain saeutik gitu. Dina hiji waktu aya istilahna budak awewe anakna anak bapak tani. Oh, gitu. Geulis we eta. Jalan tak beda. Bapana tukang tani. Tukang tani. Geulis anakna. Anakna. Ban beronggokeun ka anak bapak tani eta. Oh, gitu. Na geulis, Pak. Na geulis. Geus kitu kadengingan tah ku Ki Abrang eta, bahwa eta anak bapak tani eta geulis. Dipelet lah ku manehna. Oh, gitu. Beunang teh Abah Dulapi. Benar. Atuh kala teu bagus kan ge pelet manehna. Dikikah ku manehna. Sanyana mah ai bapana mah geus bapatan itu satujueun. Oh, gitu. Da eta ka Ki Abrang eta. Ngan kudu anak ku montel bae, bae bae eta istilahna. Ka Ki Abrang eta. Akhirnya ketika Abah Dulapi gitu. kebajian kebal eta Ki Abrang eta menang jarak 3 bulan lah mina rumah tangga jeung eta anu terakhir eta ka anak bapak tante Gitu. mana ngebogaan penyakit Abah Dulapi. Eta teh anu ditikah ku manehna. Lain Ki Abrangna. Abrangna. Dia boga penyakit manehna. Gitu. Ali penyakitnya penyakit burut Abah Dulapi. Gitu. Dari barangna gede burut kieu mah. Dari barangna kanjutan gede. Ngageudean. Penyakit burut eta Abah Dulapi. Nusi ubaran ke mana tuh cager-cager Abah Dulapi. Kemana kira-kira ubarna? Tuh kayu mah Abah Tamreh kira naon? Kayu mah Abah Tamreh. Biasa Kayu mah Abah Tamreh mah kali itu. Isuna ke RBR mah. Pernah eta diajak kadinya. Di ubaran eta jelema anu burut, lain cager Abah Dulapi. Kalah ka ngagedean. Pating papata. Jadi kurang cocok kadinya mah Abah Dulapi. Kurang ieu meureun. Kurang anjur eta. Nama. Jadi dibawa ke Abah Tamreh eta ke RBR eta jelema anu burut di ubaran, lain cager kalah ka ngagedean. Bener dibawa di beta ceritanya eta anu ngaranna istilahna Ki Abrang. Kebal-kebal mainna mental sereat ke hiji dukun. Oh, gitu. Benar. Ngan dukun eta geus nyaun bahwa Ki Abrang eta boga pelet tocer bagus. Caritana eta si dukun eta laek mubaran cik dukun eta asa anu penting peletna diturunkeun ka manehna. Kadinya ka dukun eta. Abah Dulapi caritana. Cara Ki Abrang eta sanggup keunaan anu penting kula cager. Gitu. Lah jadi Abrang dibikin lah peletna. Ai jampena man kieu doang Abah Dulapi. Jampena ieu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim.
kotok reog di baledog, dicawel benang sukuna. Orang dareo berada goblok, ditoel benang susuna. Itu jampen mah gitu abah Lapi. Diturunkan ka dukun teh. Ya jampen mah leutik. Ngerti kok itu ingat kan hayang abah Lapi. Meureun we. Nah, hayang mah gampang teh nya. Tapi tulis bae teh. Apal kenapa di imah bae ya. Jadi jampena kotok reog di baledog, dicawel benang sukuna. Rangga reog berada goblok, ditoel benang susuna. Eta melek ke bahu. Bener. Geus beres. Insyaallah kebajian kebal terus diturunkeun eta istilahna si pelet eta ke si dukun. Ari ki abrak cager abah Lapi. Ari si dukun mah eta anu menang istilahna pelet ti eta main anu baru. Main anu buru gantian anu cek naon teh mah. Lapat tamle mah ti cager eta. Cager mah baruhan sama. Telah ka dinama teh. Telah ka dinama. Dicocok lah. Mah baruhan batur. Panjen dukun Dukun itu itu ampu eta. Gitu. Tapi dinya abah Lapi cari tanah baru eta si dukun eta. Itu bisa diubah ke lantaran eta mah geus perjanjian. Sing sahaja lama anu istilahna rajin melet eta bakalna kos kitu. Mantap ka dulur-dulur sim kuring nyalingan. Benar. Ulah loba teuing menta pelet. Gitu. Lamun loba teuing menta pelet jika urang boga panyakit model kos kitu. Buru canggih urang. Nah, jadi kan lawangannyaan. Ulah pelet ka sasaha Melet awewe melet geus ulah lah pokona mah. Urang lillahi ta'ala bae kumaha datang kana surga bae jodoh urang. Pokona mah geus lain pula naon pula mah karunya geus boga panyakit burut. Gitu. Kos model istilahna eta Mang Abra. Jadi amun abah Lapi hayang mah siapkeun bae istilahna bayar damna ngan kotok putih doang. Ieu deui meureun. Demi hidup deui. Nu belangit teh naon bagus bae yo. Kaki babad Lapi. Tah dulur-dulur sim kuring sakitu bae sareng abah Lapi. Bae sim kuring aya dina kasalahan nyuhun ke dihampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.